Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedaran budaya Sunda. Pedaran budaya Sunda nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun tur medarkeun pola kagiatan anu geus mangtaun-taun sarta jadi hiji kabiasaan dina diri urang Sunda, boh dina segi prosesna jeung tujuanna. Salah sahiji contoh pedaran Sunda nyaeta kadaharan khas Sunda. Surabi nyaeta olahan tina tepung beas nu sanggeus diuyahan jeung parudan kalapa. Diasupkeun kana citakan tina taneuh nu dipanaskeun ngagunakeun suluh. Sakapeung di luhurna dipurulukan oncom. Biasana dijual di sisi jalan isuk-isuk keur opieun. Aya oge nu dicampur jeung gula beureum make cipati santen. Kiwari mah surabi teh geus rupa-rupa rasana saperti keju, stroberi, coklat jeung sajabana. Cara nyieunna mah sarua bae. Bahan-bahanna nyaeta aya 500 gram tepung beas, 3 endog hayam, ragi instan, 3 sendok gula, saliter santan, jeung 1 sendok teh uyah. Aya oge bahan kincana nyaeta 300 ml santan cair, 1 gram gula beureum, 1/2 sendok teh uyah, salembar daun pandan, sasendi ramo kayu amis, 3 potong nangka bari jeung dikeuretan. Cara nyieunna nyaeta kahiji campur jeung aduk jadi hiji tepung beas, ragi jeung gula. Nu kadua tuluy tambahkeun endog jeung santen saeutik-saeutik bari diaduk-aduk nepi ka rata. Pastikeun teu aya anu ngagumpal. Tambahkeun uyah jeung aduk rata-rata. Nu katilu ingkeun pikeun 30 nepikeun ka 45 menit. Nu kaopat bari ngadagoan nyieun sambal kinca, asupkeun santan, masak nepi ka rada ngagolak, tuluy tambahkeun gula beureum, uyah daun pandan, nangka jeung kayu amis bari terus diaduk nepi ka ngagolak. 5. Masak nepi ka sambal kinca rada kentel. Kagenep panaskeun cetakan surabi, tuangkeun surabi adonan 3/4 cetakan, asak nepi ka adonan kerung tuluy tutup. Masak nepi ka asak, angkat sarta sisihkeun. Nu terakhir nyaeta sajikeun surabi sambal kinca. Sakitu cara nyieun surabi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.